Salah sedikit ngarokot yang itu ngopi mah. Kopi di imah aduh aing. Berang cakar ke Mang Parnet pasti aya nama dia nak. Itu merek kopi mah. Cakar ah. Dalam sarana lebih aya itu keur gigitaran nih. Wah. Panah minta kopi ah. Salah si iya terka dieu euy. Wah, ieu mah balik ieu. Bakal kopi jeung udud ieu mah. Kudu semputkeun heula ieu kopi jeung udud dewek euy. Assalamualaikum. Bang. Asup ya tadi dikunci. Oh, Bang kunaon? Keur gering urang teh ya. Hadiah nu gigitaran satu. Ah, eta mah dedengan maneh we meureunnan. Urang mah tadi ge ngaringkuk. Rariut. Encan. Nah, apa lain gerang ada bubar? Babarung ada ubar. Pamajikan ge urang mah eueuh ya tinggalkeun. Tuh tingali susuhanan ge eueuh nu nyeusuhan. Boro-boro aya nu mangmalikeun ubar ka urang teh. Urang teh keur sarat ih. Nyo coba gering urang teh ya. Urang jadi ngilu sedih geuningan deui kitu mah. Are katu kurang di mangmalikeun ubar. Urang aya duit 10.000. Mun arek metong mangmalikeun ubar ka urang mah pangmalikeun kopi we jeung udud. Da sok cageuriet urang mah lamun geus ngopi jeung udud teh. Wah, edan. Oke, tuh daguan orang meuli kopina jeung rokona.